Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila mu'allifi hadzal kitab al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan nyuhunkeun pitulung, nyuhunkeun didaukiahkeun kakersanan zat nu wajibul wujud ayana nu jenengan Gusti Allah. Mantena nu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ngawitan urang sadayana ngaoskeun aya kitab Hikam Ibnu Athaillah. Kalayan ngalap barokah ku nyebat jenengan Allah. Mantena anu ngagaduhan sifat Ar-Rahman sinareng Ar-Rahim. Halaman 3 juz 2 jajaran ke-18. Rubama atla'aka. Ayat sedainanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rubbama atla'aka. Terkadang ningalikeun atanapi terkadang nembongkeun Allah ka anjeun ala goibi malakutihi kana malakutna Allah anu samad. Malakut teh alam goibah ya. Alam sajeroeun alam dunia eta alam malakut. Ari alam teh berarti kabagi dua, alam hadis sareng alam nyata disebutna hadrat Allah. Ya, diringkeskeun berarti alam teh kabagi dua, hiji alam dunia, dua alam malakut, ta eta alam hadis. Terus mana hadrat Allah? Hadrat Allah ge kabagi dua, hiji alam jabarut, kadua ijah, ta eta mah kodim berartinya. Jadi aya alam hadis, aya alam kodim. Maksud alam teh dina palebah kodim alamah ya. Tingkatanana kodim nyaeta jabarut sareng ijah. Jadi opat sadayana ya. Dua alam hadis nyaeta dunia jeung malakut. Dua alam kodim nyaeta jabarut sareng ijah. Alam dunia teh alam jirim, alam jisim. Ngabahasakeun alam ajrom, alam ajsam. Alam malakut mah berarti alam nur eta teh. Jadi nu di malakut mah sadayana oge nur. Malaikat nur, aras nur, gitunya. Pokona mah sakur anu aya di malakut eta teh nur. Makhluk Allah anu bangsa nur. Moal aya jirim di malakut mah moal. Alam dunia kabagi dua,
nya doh non hisi dohir sareng hisi batin. Hisi dohir manusia jirim jisim, hisi batin nyata alam jin. Tak berarti alam jin teh masuk kana dunia kene, tapi hisina hisi batin. Aya nu ditinggalikeun ku Allah teh saur kieu musonif ka alam malakut. Ya. Lamun anjeun ditinggalikeun hate ka alam malakut tah eta teh namina mukasyafah. Ya, kade mukasyafah artina lain mukahasyafah. mukasyafah. Lamun hate ningali ka hadrat Allah tah eta mah sanes mukasyafah, naon tajalli disebutna. Jadi aya mukasyafah, aya tajalli. Kan ieu mah pantos juz 2. Jadi kedah ieu mah kedah jentre. Jadi aya mukasyafah, aya oge tajalli. Teras ari ningali malakut, kunaon malakut ningalina alatna ku hate. Ya. Ngan hatena anu disebutna ruh. Ya. Anu ningali ka hadrat Allah eta teh hate sami, ngan ngaran hatena disebut sir. Ya. Torojol weh. Pengertian ruh teh berarti alat keur mukasyafah. Ya. Sir alat keur tajalli ka Allah. Qalbu mah anu sok ningali ka makhluk. Ya. Hate nu ningali ka makhluk eta qalbu. Jadi kedah paham ye alat-alat qalbu ningali makhluk. Ya. Ruhu ningali non alat mukasyafah kamalakut berartinya. Terasir berarti alat tajalli. Mun ningali kamalakut berarti eta teh sanes qalbu tapi ruhu. Matak aya bahasa weh qalbu, ruhu, sirru. Qalbu ningali ka alam dunia ka dieu. Ya. Ruhu ningali ka malakut, sirru ningali ka hadrat Allah. Tadieur pan nyantenya. Sama dah. Santai we. Eta tah sadayana oge tah eta teh qalbu, ruhu, sirru, eta teh hate sadayana teh. Disebatna hate. Terkadang urang teh ku Allah ditinggalikeun ieu saur kieu musonif. Terkadang hiji jalma ditinggalikeun ka alam malakut, ningali ka malaikat, ya. Ningali ka alam misal, malakut alam misal. Alam misal di malakut teh aya alam misal, aya alam misil, makhluk tapi bangsa nur. Ngimpi misalkan urang, tah ngimpina urang eta ka alam malakut. Ya, gitu ge lamun ngimpina nu bener. Ya. Tapi mun ngimpina nu goreng mah eta teh lain ka malakut. Tapi ka alam jurig. Lain ka malakut ieu. Ngimpi goplah ka malakut atuh pirakut teh ngimpi goplah mah ka malakut. Matak nu diwiridanana tetiasa mukasyafah misalkan di mana mun aya warik teh eta teh ngabahasakeunna eta teh ti alam jin. Ya. Lamun keur wiridna teu bisa mukasyafah. Ieu ngabahasakeun mukasyafah berarti ka malakutnya. Dina wiridna henteu mukasyafah di mana aya warik ya. Atanapi di luar adat kebiasaan manusia biasa eta sanes ti malakut tapi di alam jin ya kharikul adat nate ngaran-ngaran ti alam jin berarti nu gerakna
jin. Kan da ieu maksudna teh mengarahkeunna jin kan jin teh pan aya kabagi dua. Aya jin anu eling sarua kos urang. Aya jin oge anu teu eling. Ya, jin anu teu eling mah ngantekan ngagokan. Aya jin anu eling mah sami babarengan jeung urang kitu. Jadi ieu mah lain arek menyinggung jin anu eling, tapi ieu mah ngabahasakeun jin teh anu teu eling gitu. Anu goplah gitu. Jadi lamun wiridna henteu mukasyafah ieu hate di mana aya khawarikul adat eta lain ti alam malakut khawarikul adatna tapi ti alam jin. Ya. Jadi mukasyafah teh ka alam malakut berarti nya matakan ieu ngajelaskeun alam malakut. Ya hikmah anu ieu. Ieu teh hikmah ka 154. Ari ka malakut mah ningalina aras kitunya, ningali kursi, ningali lauhil mahfuz, ka malakutan. Eta teh bangsa nur. Kumaha cenah contohna? Lah, misalkan ye urang keur kehidupan nyata biasa ye, misalkan aktivitas. Urang kengeng untung. Ya, kengeng untung. Tahate teh henteu ngelehkeun bungahna ku sabab untung tapi hate bungah ka Allah nu mere untung. Naon sababna? Hate urang mukasyafah ka malakut ka lauhil mahfuz. Dina dinten Senen dina lauhil mahfuz tos tercatat kuring bakal diuntungkeun ku Allah sehingga kuring menang rezeki. Ta eta teh berarti tuduhna mana? Tuduhna ka malakut berarti tuduhna ka lauhil mahfuz. Tah kitu bahasana. Atuh sabalikna ketika urang ye dipaparinan rugi misalkan terus hate mukasyafah ka malakut ka lauhil mahfuz henteu matak jadi riweuh ieu. Naon sabab hate mukasyafah ka malakut. Kumaha efekna? Narima ya. Nampi abdi Gusti da ieu mah tos titis tulis di ajalina dina dinten ieu abdi rugi. Salametkeun karugian abdi dina ieu perkara supaya abdi salamet dina pas rugi. Kumaha? Kersakeun abdi sobar Gusti tah. Eta teh manfaatna nya, manfaatna hiji jalmi nganjang ka alam malakut. Jadi ngabahasakeun ka alam malakut singkat deh, ulah jauh-jauh teuing cenah Kang aneh ngabahasakeun nya. Lain lieur maksudna teh. Artina hate aya elingan ka kana keagungan Allah ta malakut. Gitu bahasana. Ya. Jadi matakan ahli ma'rifat mah ahli Allah mah di mana ieu hatena rupek inget teh ka Allah jembar we hatena di mana hatena dadana keur panas inget ka Allah adem we dadana. Jadi ma'rifat mah pikeun sabenerna mah obat dina sadayana obat ya obat dina sagala kaayaan. Atuh keur nikmatna lamun makrifat eta hiji jalma eta nikmat teu matak jadi panas dina nikmatna. Teu matak nafsu ngebrung. Ya, teu matak. Pan seseueurna mah jelema misalkan dibere hirup basajan sederhana terus hiji mangsa ku Allah ditingkatkeun naon darajatna atanapi penghasilanana kan geus beda deui. Lamun misalkan hatena poek kumaha kahayangna geus aneh-aneh gitu nya. Nah jadi moal aya jirim di malakut mah ya moal mawi Kangjeng Rasul Isra teh dia malakut ya. Jadi sanes jasad basariyahna tapi jasad nuroniyahna ya jirim nuronina Rasul pan urang oge ari keur ngimpi mah sanes jasadnya sanes jasad sanes jirim nu ieu ngimpi teh ya misal
lempang misalkan orang ke Jakarta eta dina pangimpian. Tuluy misalkan orang teh numpak mobil ke Jakarta ta eta teh lain jasad nu ieu tah dina pangimpian teh. Panu sabenerna mah pan meureun aya jasad nu ieu mah sabenerna awak mah pan henteu lempangnya keur ngajepat dina luhureun ranjang. Berarti nu ka Jakarta saha tah? Berarti eta nu ka Jakarta lain jasad anu ieu, tapi lamun keur ngimpi na sae berarti eta jasad nuroniyah. Ya, nu bangsa nur, tapi lamun ngimpina teu. Gitulah janya. Ngimpina teu pararuguh itu. Atau eta berarti nya dibawa ku si eta. Ya, gitunya. Jadi ngabahasakeunna kitu. Terus jasad nu ka Jakarta jasad nu mana atuh? Jasad nuroniyah. Jasad bangsa nur. Mun ngambahna ka alam jin jasadna sajajar jeung jin gitu. Pan malaikat ge aya jasadan. Nyata jasad nurani. Jasad oge eta teh nur jasad teh. Tah urang oge mun ngimpina ka alam malakut mah misalkan ngimpi ka alam misal. Lah misal teh alam ngimpi. Alam misal ta jasad seperti jasad malaikat. Ya. Naon? Nah, cenah kos ngagede kos malaikat urang teh lain ngabahasakeun kadinya, tapi ngabahasakeun di malakut mah jasadna nuroniyah. Anu bangsa nur. Gitu. Itu lihat kan nya. Salit-salit lah pan dua pan ya. Ya. Jadi upami teu ngajelaskeun eta heula mungkin supados kapaham ieu maksadna maknana. Kita ngomongkeun naon cenah lieur. Tah ieu teh moal ngartoseun mun sanes ahli mukasafah mah. Moal. Eta ngaji naon sih eta lieur-lieur teh cenah ngaji. Jauh-jauh teh ka alam malaikat di dunia we. Matakan spesialna manusia mah jasadna di alam mulki tapi hate di alam malakut. Eta spesial manusia. Jadi hirupna manusia sebenarnya mah lamun aya elingan berarti hirup di dua alam. Jasad ya. Jasad dohiriyahna ya. Jasad lahiriyahna di alam mulki, di alam dunia, di alam dohir. Hatena jasad nuronina di alam malakut. Jadi hirup di dua alam. Tah anu di ngabahasakeun dina Al-Qur'an teh walaqad karramna bani Adam. Saur Allah ku anjeun sanyana ku kaula teh manusia teh anak incu Adam dimuliakeun. Tuduhna mulia teh kumaha? Tuduhna mulia lamun jasad lahiriahna dimulki di alam dunia otomatis hatena kudu aya di malakut. Ta eta anu spesial anu mulia. Naon sababna? Pasti etu eling lamun jasad urang ieu dimulki nya terus ruhani urang di malakut pasti eling eta moal goblok nya. Matak ngamanan hakikate lamun ku makna hisi atau antukna lain iman ieu jadi mu'tazilah ya, akibat salah ngahartian ya. Matakan mana hisi dohir mana hisi batin gitu. Matakan sing paham karena memang ahli tahqiq kedah paham ieu alam dunia, alam malakut, alam jabarut, rob-rob koba kawasen au adna dugikeun ka ijah kedah paham. Tapi keun kata najul lungsur deui ka alam dunia ka makhluk atuh kedah paham. Wah dia teuing cenah Kang pan meureunnan urang teh kudu tafakur nya. Da ieu teh sadayana ciptaan Allah, sadayana damelan Allah teh kedah ditafakuran ku urang. Lamun urang teu tafakur, hate moal tuduh ka Allah. Karena ngaran-ngaran hate tafakur berarti sakur perkara ningali makhluk pasti eta eling ka Allah. Naon sababna ningali tangulukna urang oge berarti hate geus ka malakut nya.
ningali diri urang hate geus kamalakut. Kumaha kamalakutna? Berarti ieu moal aya tanguluk diri urang lamun teu aya anu ngadohirkeun tanguluk urang. Ningali tanguluk urang hate di malakut, Allah ningalina. Asal apa? Kitunya. Ta eta teh kamanfaatanana mah kan ahli-ahli ma'rifat mah, ahli-ahli Allah mah atuh minim kanggo goplakna. Seuseurna eling ka Allah. Nah cenah ieu teh urang teh kudu mikiran terus urusan akhirat daripada mikiran dunia. Tah berarti kudu aya urang ngabahasakeunana terang penempatan. Dunia mah tiseret beuheung ka luhur. Ari akhirat mah tiseret beuheung ka handap. Artina kabeh jero ningalina. Dunia ningalina ku otak kepala. Ya, kunatikoh pikiranana, kumacarana ieu kuring supaya dagang untung. Pan aya kiat-kiat dagang untung. Menurut hukum adat, kumacarana tempat anu strategis, modalna cukup kan gitu. Tak eta teh lain dipikir ku ieu. Tapi dipikirkeun ku natikoh. Perkara dunia henteu dipikir ku goriji, tapi perkara dunia dipikir ku natikoh. Perkara akhirat dipikirna ku akal goriji. Da akal goriji mengartieun pahameun nyaho di Allah. Artinya ketika akal goriji berjalan, ketika mata kepala ningali dagangan, hate ieu goriji tuduhna ka mana? Nuhun Gusti. Salira Gusti parantos ngairodah abdi ditiasakeun dagang dina danget ieu. Tah kamalakut sebutna. Atuh indah salaras namanya. Hate bisa muka sapa. Kamalakut. Atuh keur dagang na oge ngaji eta teh. Kengeng ilmu nya. Datang-datangna anu balanya teh ditingali ringkigna ti ditu misalkan ka dieu kana lapak urang hate tertuju ka malakut asar apal Allah. Jelema eta moal daekeun datang ka lapak kuring lamun teu digerakeun ku Gusti Allah. Jelema eta moal hayangeun meuli kana dagangan kuring lamun teu dikertegkeun hayangna ku Allah. Tah maksudna teh kitu. Pan ari geus kitu mah berarti rapihnya, rapih. Mana dohiriyah, mana batiniah. Mana urusan dunia, mana urusan akhirat. Jadi penempatan masing-masing penempatan anak. Lamun dipikir dibolak-balik, ditilik disidik-sidik, palebah mana orang misalkan paculatrekna. Da aya alatna masing-masing. Tadi teh ruh naon kolbu mah ieu. Alatna ningali dunia, ruhu ningali malakut. Muskasapa disebutna? Sir tajali, itu kan jelas eta. Masing-masing aya alatna. Ulah sampai dugikeun ka alat urang misalkan dagangan hayang laku asupkeun kana hate atuh jadi gering jadina. Ya. Naon sababna cenah make gering da keur salat oge ka dibawa ku hate. Kumaha carana ieu supaya dagangan laku? Keur salat berarti lain asup kana ieu teh, asup kana hate. Atuh lamun keur salat perkara dunia asup kana hate arek kumaha salat husukna sedengkeun natijahna dina salat hudurul qalbi ma Allahi piha eta buahna salat arek aya buahna salat kumaha ya hate lamun tuduhna ka dunia kitu maksud. Jadi sebenarnya mah moal aya nu ngaganggu moal paculatrek bahasa kitunya masing-masing aya koridorna. Matakan hukum adat ya kudu dipikiran ku akal natiko hukum adat mah. Hukum hakikat dipikiran ku akal goriji ku hate. Lamun hukum adat ya diasupkeun kana hate berarti akal goriji atuh di dunia ge rupana mah
sering gering daripada sehatna. Atuh kersong kereng tong boroning teu kersong berarti salatna gagal berarti nya. Gagal total. Naon sababna? Hate cuman teu ka akuan. Berarti ke dina sarena ge atuh asupkeun kana hate guling gasahan sarena oge. Naon sababna? Mikiran dagangan. Eta teh asupkeun hate. Matakan jelasnya saur Imam Maturidi nyebatkeun robtul akli bitalajumil adi bahwa asbabil kufri. Di mana-mana ieu hukum adat dikolerasikeun asup jadi hukum hakikat lain matak iman ieu ka Allah jadi kafir mu'tazilah. Nauzubillahi min dalik. Atuh secara normal lamun ngabahasakeun hukum adat diasupkeun kana hukum hakikat jadi adat-adatan jadi nate. Naon sababna? Dagang kudu untung. Pancek adat naon untung teh tinana, untung teh tina dagang eta cek adat. Ari cek hakikat mah untung ti Allah, dagang ti Allah. Berarti sadayana hakikat. Tah jadi ngamahna anana salurusna mah teu jauh teuing nya, teu jauh teuing nya, teu jauh teuing. Lamun urang paham mukasabah teh alatna naon. Penting mukasabah. Tah teras dina ieu hikmah teh ngajelaskeun naon atuh Kiai Musonib teh kakarak masa sakalimat geus ngajelaskeun kadinya nya. Maksudna teh kan memang kedah-kedah paham lah kitu. Kedah engkeun teh supaya teu ambigu, supaya teu ragu kadinya tujuanna seakan misalkan mukasabah teh tujuanna kadinya. Mukasabah teh artinya mukasabah teh lain melengkeu. Oh dicaringin aya anu lain kitu. Mukasabah mah kamalakut. Lamun mukasabah mikir ya. Dagangan. Atuh eta mah lain mukasabah. Lain kamalakut da malakut mah kudu aya alam eling gitu nya. Alam misal, alam eling. Atuh lamun pikeun kadinya mah berarti mikiran dunya. Duka tak alam naon eta. Atuh alam dalam jin, tapi jin anu teh eling. Nah dina ieu hikmah ngajelaskeun Kiai Musonib teh bahwa si abdi aya nuku Allah dipaparinan mukasyafah ya. Tapi kana rahasia makhluk mah can puguh ditinggalikeun kana hate. Jadi berarti aya dua berartinya. Aya mukasyafah kamalakut, aya mukasapatul qulub. Artina terbuka ka hatena jelema. Eta ngabahasakeun kitu. Ieu teh bade ngajelaskeun eta. Jadi kunaon sih seseueurna jalma teu dimukasapatul qulubkeun ku Allah. Tah ieu manfaatna ieu bade dibahas. Kunaon misalkan urang henteu dibere nyaho wae ku Allah teh hatena masing-masing ya. Misalkan abdi terang hatena jamaah gitu nya. Henteu kitu. Ieu teh manfaatna naon? Tapi engkin dijelaskeun aya hiji jalmi anu kiateun dipaparinan mukasapatul qulub. Lamun salikin ya, lamun salikin encan mampu narima mukasapatul qulub, ye salikin biasana mah sok gagal jadi salikin, ujung-ujungna jadi dukun. Lamun salikin tos tahakkuk ya, tahakkuk ya. Taholuk ku sifat akhlakillah, ku sifat Allah ya, tahakkuk bi akhlakillah. Upama istiqomah tos taholuk bi akhlakillah ta eta biasana mah pamiku Allah dipaparinan musapatul qulubna aman artinan teu ngaruntakeun kana kaimanan, teu ngaruntakeun kana tujuanana. Tah jadi mukasafah kabagi dua, mukasafah ka malakut aya di mukasapatul qulub nya. Jadi hate bisa ningali kana satiap hatena jalma. Teruskeun. Ay malakutihi tegesna ka malakutna Allah al-ghaibi anu samar an kati anjeun kalaji seperti perkara pauqos samai nu aya di saluhureun langit wah tahtal ardi jeung nu aya di sahandapeun bumi. Jadi luhureun langit jeung handapeun bumi eta teh nya tiasa katingali umpamana nya, umpamana ieu
misalkan kejadian gitu ngan saur Syekh musannif wahajaba jeung ngahijab Allah ankati Allah ankati anjeun al istisyrafa kana ningali al itla'a tegesna kana ningali ala asrarul ubadi kana pirang-pirang hatena itu si abdi aya perkara fi qulubihim nu tetep itu mah dina pirang-pirang hatena si abdi min khairin tina alus au syarrin atawa goreng. Jadi aya nu ku Allah dibuka hijab ka malakut tapi teu nyaho kana hatena jalma ya. Teu nyaho kana hatena jalma ieu teh alus apa goreng ge. Nah, jadi aya tah aya nu kitu. Ari mukasapah nama sering ya dianjangkeun ka malakut nama tos dipasihan tos dibukakeun ku Allah. Terbuka ke alam malakut tapi ditutup ku Allah ka mukasapatul qulub. Ya. Teu bisa ningali ieu jalma teh hatena alus atawa goreng, teu bisa ningali padahal ku Allah ditos ditingalikeun ka alam malakutna Allah. Aya nu kitu aya. Ya. Dalam mun urang nyaho kana hakikatna hate jelema wah ripuh sabenerna. Nya ripuhnya jol misalkan dia mang duhai ka imah kulantaran abdi ya terang hati di sana mang duhai lamun misalnya imam misalnya mang duhai keur keheulun ka abdi misalkan jika moal disuguhan kopi-kopi acangnya eta tah eta sing kade berarti tah eta tah manfaatna urang teu dipaparinan mukasapatul qulub teh. Jadi ngabahasakeunana husnuzon we ka hate ka jalmi teh. Ya, coba misalkan nyaho wah. Di antara urang sadayana para jamaah misalkan abdi terang hatena masing-masing atuh lamun anu khair berarti anu alus berarti biasa nama dibaguskeun misalkan atuh nu syarri anu goreng palingan tita balik deui rupana mah kitu balik ih ka ini kitu tah eta manfaatna nya eta manfaatna ya, datang ka urang terus nya misalkan hate urang teh jelema eta teh keheulun misalkan hatena teh terus urang nyaho pasti moal daek nanya-nanya acan nya kok menyuguhan kopi mah moal tah eta manfaatna kulantaran teu nyaho ngobrol we nya teu nyaho tah ngobrol we dengan uplakna eta ngobrol sok padahal hatena keheulun sok padahal lamun apal kana hakikatna hate eta jelema berarti repot eta teh nya repot jigana moal jigana kumaha nya moal rapih merenya gitu. Tapi ngabahasakeun kieu di mahsyar yang pembicaraan di alam mahsyar. Jadi sok sanajan di alam dunia teu kagambar ya hate setiap jalma. Tapi di mahsyar mah kagambar. Hatena jalma anu di alam dunia engke nemrak di mahsyar. Ya, nemrak di mahsyar. Hatena jalma teh jadi tingkahna eta jelema di mahsyar mah. Matakan sing bener sing leres-leres ngurus hate di alam dunia. Lamun di alam dunia ya hatena henteu leres berarti eta mangrupa ke di mahsyar mah. Ya, mangrupa sifatna sifat naon ke di alam dunia teh mangrupa engke teh di mahsyar. Misalkan urang sok cecermet atanapi urang sok naon iri dengki hasud engke teh mangrupakeun binatang engke teh di mahsyar. Ketika bahas hudang ti alam kubur teh jelegedeg we bisa jadi monyet jelegedeg bisa jadi anjing ta eta teh kumaha pertingkahan rupa tingkah hatena dina waktu di alam dunia. Jadi tingkah hate di alam dunia anu sae sareng anu awon ngamangrupakeun ngajelma engke mah tos baasna baas teh hudang ti kubur
jadi mangrupa. Jadi kemah di mahsyar teh jadi kanyawan. Oh, baheula teh di dunya teh maneh teh eta geuning. Naon sabab geuning katilna monyetna kitu bahasana. Berarti eta sifatna ke di dunya teh eta. Gitu, ya. Kayak di mahsyar gitu. Jadi di mahsyar teh engke kumaha tingkah hatena di alam dunia. Matak mun hatena poek engke di mahsyar tah dina nalika baas misalkan di dunia hatena poek bangkit di alam kuburnya menuju mahsyar totolonyongan we teh ngatong atuh teu katingali poek we kitu tah berarti ke di alam duniana si eta waktu di alam dunianya poek matakan hati-hati aya di alam dunia poek jeung caang hate kumaha sih atuh dikembalikan kana pelajaran pan aya dulmatun teh poek aya nuroniun berarti caang berarti ngaran-ngaran poek teu ningali kasajatina berbuat ngaran caang berarti muka sabah berarti eta tah berarti kata ke di mahsyar teh kitu lamun hate poek pasti ke di mahsyar begitu baas di barzah di alam kubur baas udang bangkit menuju ka mahsyar totolonyongan aya anu non teh anu gampang geuning jalanan teh leumpangna teh eta berarti anu caang caang eta berarti di alam duniana hatena caang jadi nu hatena caang deui di mahsyar oge nya caang deui atuh lamun hatena caang terus misalkan labas tepikeun kana tujuan di mahsyar nu hatena alus maka bakal alus jadi rupa engke mah di ditu nya di mahsyar mah hatena alus jadi rupa jadi kasep di mahsyar jadi engke teh di mahsyar sing goreng aya anu bercahaya aya nu kuleum ya ya berarti jadi kasep engke teh di mahsyar gindingna luar biasa lamun eta hatena alus eta teh di alam dunia matakan sing tiasanya ngajaga ngaraksa hate orang di alam dunia nu hatena goreng maka bakal goreng rupana engke di mahsyar hate goreng di alam dunia engke di mahsyar bakal mangrupa menjelma jadi jelma goreng tapi kasepeun gitu jadi di mahsyar mah kumaha tingkah hatena di alam dunia nya hate teh jadi suruh sabada baas nya hate jadi suruh sabada baas dina nalika udang kubur nya lamun jelema hatena goreng misalna kalakuan hatena teh seperti anjing ya seperti anjing kumaha engke pas udangna teh dikubur teh seperti anjing we jadi mangrupa anjing gitu astagfirullah dan naon sababna nu aya dina hatena teh syahwatun nufus ya syahwat nafsu dina hatena anu maun anu bangsa anjing mana watak anjing watakna maling nafsuna ammaroh hayang jangkung neclek ka batur ngaliak batur mun hayang jangkungna teh kitu kajenting batur nu pendek mana jangkung dileyek batur eta sifat anjing eta jadi engke teh bakal mangrupa kajenting batur mah susah yang penting urang genah kitu tah sifat anjing teh engke teh jadi mangrupa matak mun ngimpi aya anjing lamun cek guru kapungkur mun ngimpi aya anjing dina pangimpianana pasti eta di sekitar urang aya maling gitu anu watak maling ya, watak bangsat atau napi watak cocorokot sok ngambil hak batur eta teh ditakwil ku impian teh ditakwil impian teh dina tangkin ge aya sih dina jamu mung takwilna ya jadi mun urang dibukakeun ku Allah kana rupana hate jelema maka jadi riweuh nya jadi riweuh aya deui gambaran hate nu hubu dunya paneta parupana rupa monyet konyaho cenah hubu dunya mangrupakeun kana monyet ta eta dina kitab jamu mungkin aya takwil ditakwil mimpina mun urang misalkan dibuka kana babaturan urang misalkan hatena hubu dunya misalkan orang hanya nyaho ya hati babaturan orang teh hubu dunia
atuh pira kuting urangnya daeknya misal babarangan jeung monyet gitu ngariung jigana urang mah init jigana nyaho teh mana teh monyet geuningan nu budunya teh monyet geuningan tah lamun ieu urang nyaho kana hatena setiap babaturan urang nya hate batur lah kitu nya anu misalkan hatena budunya tuh urang udut ke udut monyet teh tina teh nya ngopi jeung monyet digana urang mah langsung cingklat jeung hampuran gitu ya arek balik ya. Nah cenah mau ngopi lain jeung di dieu misalkan atuh pan emang hate geus nyawa teh monyet gitu. Tah eta nu bahayana teh riweuhna teh kitu. Maka nu dibukakeun kana hakikat misalkan dibukakeun hakikat hate jalma bagi orang-orang yang tertentu sabenerna mah ya. Mana orang-orang tertentu anu tos karuat sobarna ya, anu tos kaluat anu kuat ya hatena teh henteu kapancing nu tos takholuq bi akhlaqillah nu tos mengaplikasikan akhlak Allah ya. Mun akhlak urang mah pan moal kuat sobarna berarti diaplikasikeun akhlak Allah seperti kumaha cenah akhlak Allah atuh urang keur baliat sobar eta akhlak Allah ya. Urang keur nikmat syukur eta akhlak Allah. Kitu tah. Mana matakan takholuq bi akhlaqillah. Tah lamun jalma kuat dina sobarna, kuat dina makom sobarna, ketika aya mukasafatul qulub moal jadi riweuh. Adi moal jadi riweuhna kumaha? Pan kadituna nanti rawan hiji jalma lamun can kuat sobarna engke teh rawan ke kadituna. Bisa terjadi kitu lah. Rawan ya rawan. Jadi kitu geuningannya manfaatna teh teu dibuka ka hakikatna jelema teh atanapi teu dibuka kana hate masing-masing jelema eta manfaatna. Wazalika ari itu parantos ditutur. Jadi nu parantos ditutur teh ku Allah dibuka ka malakutnya. Ku Allah dibuka ka malakut ngan teu dibuka kana hatena jelema nya tah eta teh maksudna teh kadinya min lutfillahi tina welasna Allah bika ka anjeun eta teh tanda bageurna Allah geuning nya. Jadi ulah mengharap misalnya Gusti wirid mahan teman-teman Gusti abdi puasa mahan teman-teman nah itu can muka sapatul qulub mang emang tujuan narik naon mang bayar jadi dukun apa jadi paranormal itu ujung-ujungnya gitu. Bisi tanda tanya asa eueuh kan teh kaistimewaan kuring gitu sakaya kitu teh. Jadi sing horeng kitu eta teh saking nyaahna Allah nya saking nyaahna Allah ka anjeun maka teu dibukanya nyaho kana hatena jelema nya lamun terjadi mukasafatul qulub. Jadi mukasafatul qulub teh nu apal kana hatena batur lah gitu. Nya eta disebutna mukasafatul qulub. Mun mukasafatul qulub terus iman orang misalkan can kuat pasti riweuh hirupna ya obrolan hate tiap jelema teh ku urang misalkan kadang kadenge misalkan atau misalkan kadang pasti tetek pan dina hate ngagarentos masing-masing lamun kadenge pan nya oh tadi obrolkeun ka inti tah eta kitu tah eta teh riungan eta teh jadi riweuh jadi nanti riweuh. Jadi fokusnya ngadengekeun we misal gerentesna mang duhay kan aja ngomongkeun eta geuning jadina kitu. Jadi riweuh mang duhay eta teh riweuh lila ngaji teh misalkan isukan mau ngaji misalkan anu kitu misalkan data apa urang teh data kana teh apa puguh aya nu keheul oge teh apal teh apa tenang we ngaji we kitu eta teh tandana latifna Allah welasna Allah bagirna Allah mun dibuka ku Allah iman can kuat eta jadi riweuh. Tapi mun tos kuat mah teh disebatna teh iman anu kuatnya moal dibere moal dibere kariweuh ku Allah ngatang naon sobarna anu kuat sobar ku Allah teh jadi moal dijadikeun riweuh gitu matak ulah hayang nyahokan hatena jelema teh ulah hayang ujung-ujungna gitu jadi mun can kuat iman berarti can kuat sobarna gitu nya
can kuat soban aya arifin mah sanajan muka sapatul qulub teh eta kuat iman akan arifin mah jadi teu matak jadi riweuh pikeun arifin nya matak dina lingkungan ilmu tahqiq ngabahasakeun murid wajib kal mayiti teh kitu nya da guru mah moal nyebatkeun misalkan matakan ulah-ulah ka mana misalkan isukan jam sakitu ulah henteu guru mah teu ngomongkeun kitu nya ta eta teh misalkan hiji terjadi seorang guru misalkan nuju mukasafatul qulub kana muridna tah matakan katangtosan si murid ka guru teh anu tilu anu nomor katilu naon kal mayiti kan ari kal mayiti empan kuduna saperti mayitnya cek guru teh arek ditangkarakeun tangkubankeun arek misalkan berangkatkeun tah seorang murid teh matakan kadinya tah disebut kedah kal mayiti teh kedah nuturkeun atanapi mengikuti anjuran guruna bisi naon supaya eta ngajaga husnudzon ka guruna siapa tahu keur harita guruna keur mukasafatul qulub da moal mukasafatul qulub dibejakeun ku guruna ka muridna contohna kapungkur aya rencangan abi anu nante anu bade uihnya ka guruna teh nante bade uih ka lemburna ku guru teh dilarang ulah dilarang teh pas harita teh kan guru terus nyebatkeun eta teh mukasafatul qulub dina diri guru teh nya dina diri guru teh tapi teu dijelaskeun misalkan abdi bade uih misalkan ka lembur aya acara eta teh saged luar biasa sebagai wah make sepatu sagala ku guru teh ieu wayahna ulah waka berangkat pangomekeun kenteng kobong putri kan gitu naon akang teh ieu teh pan kuring teh geus make sepatu geus gekrem teh geus gagah pan santrina teh loba ieu teh lain kuring hungkul pan amek-amekan eta teh tah didinya wajib kal mayiti teh artina husnudzon ka guru teh dibarengan ku kal mayiti apapun perintah guru tah eta menjalankeun sing horeng teh ternyata asar berangkatna anjeunna teh kitu nya carasna mah jam 2 kedah berangkat teh tapi ku guru teh dipiwarang naon ngomekeun kenteng kobong putri antukna berangkatna teh tos asar nya kalemburna teh atuh aya sajam 2 jam nelpon alhamdulillah cenah harita lamun diizinan ku akang jam 2 berangkat cenah bujigana mah eta bus anu terjun ka jurang kita nggak usah kan terjunkan aja alhamdulillah cenah eta kuat nanti ngomekeun kenteng kobong putri heula sehingga berangkat nanti asar ih menyaun kitu mah atunya kunaon akang teh tuh ngomong ulah jam sakitu tah berarti eta teh terus dicontohan teu meunang ngabukakeun asror tah eta tah teu meunang teh teu meunang miheulaan irodah Allah tah eta nu haram teh lain ilmu na puntennya lain ilmu ka pangeranana tapi anu teu meunang anu diharamkeun teh ieu ahli nujumna ngartos teu ahli nujum isukan ulah ka mana isukan tah eta teh naon miheulaan irodah Allah nyanyahoanan eta teh kitu tah nya jadi matakan pentingna murid kal mayiti teh eta nya bade dipiwarang ku guruna mengikuti we eta teh syarat murid lamun dina ta'lim anu katilu nya anu katilu kal mayiti anu kahiji mah kan ikut berjuang bersama guru ya, ikut berjuang ikut berkeringat artinya berkeringat dalam perjuangan guru sabab murid yakin dina nalika guru nganjurkeun atawa ngarahkeun hiji perkara guru na nuju mukasafatul qulub ya artina apal mana anu sae pikeun hatena si murid mana anu henteu sae pikeun hatena si murid nya tapi ngabahasakeun arifin mukasafatul qulub teh sanes bahasa neruhnya sing kade ya lain bahasa neruh ya neruh terang teu neruh nerawang ya ari neruh mah nerawang mah berarti hukumna haram ya ngaramal eta haram neruh kanu encan disebutna a'rab neruh kanu atos disebutna a'rab kahin ta eta a'rab sareng kahin hukumna haruma maka haram ya haram
haram hukumna eta di guruan a'raf besok neruh kana anu acan pernah teu ngaguru kanu a'raf pernah teu mun bae pernah dina mau awayung pernah ngaguru kanu a'raf isukan supaya anu kitu tah aya oge ku ngadua pan ai guru mah ngadua misalkan izin ka guru misalkan bade ka anu izin bade kieu bade ngalaksanakeun kieu misalkannya izin bade naon bade ngayakeun aktivitas ieu kan memang tabaruknya ngalap berkah paling guru mah henteu ngabukakeun muka sapatul qulub paling naon muga-muga sing aya dina rahmat sareng pitulungna Allah kitu guru mah ngaduakeun doan panari doa nu keur tajalli mah atuh doana ge doa luar biasa sok robah anu bahasa anu bade cilaka teh pan upami dina keur doana keur tajalli ka Allah nya harita tah eta teh kan aya pamitos di Allah pan tos qadim berarti hukum non teh hukum teh katangtosan atuh tiasa dirobah ku Allah dan Allah gitu ya sok robah itu teh dirobahkeun jadi henteu misalkan tah eta teh sabab naon panu tajalli ka Allah maupun hakikatna Allah ya hakikatna Allah jadi hukumna nu cilaka teh jadi dicabut deui ku Allah jadi salamet gitu tah eta teh ku doa guru anu nuju tajalli nah diganti ku hukuman salamet eta kitu sabab eta guru ngabahasakeun jung misalkan sing salamet tah dina waktu harita lamun guruna nuju mukasna nuju tajalli ka Allah tah eta teh ngarubah takdir tah ngarubah takdir lamun misalkan dina takdirna bade cilaka atuh dirubah eta hukum teh jadi salamet naon sababna atuh pan tajalli berarti sanes hakikatna sanes guru tapi eta hakikatna apal Allah sifat Allah ya menuju majlubannya hakikatna mah atuh Allah nu ngarobahna lain guru gitu jadi orang teu dibuka ka alam misal teh eta latifna Gusti Allah li annaman kana sanyanyana jalma atla'a anu ningali itu siman ala asraril ubadi kana pirang-pirang rahasiana itu si abdi kana hatena maksudna teh kana hate asror di dia maka dekarkan hatenya lamun jalma ningali kana naon nu aya dina hatena jelema teh ta asror hate walam yatahollak sareng henteu gawe budi pekerti siman birahmati kalawannya al ilahiyah nu bangsa kapangeranan jadi lamun urang ningali hate jalma hate urang teu pinuh misalkan ku kanyaah seperti akhlak Allah tah eta nu bahaya pan Allah mah mikanya kasaban-saban jalmanya Allah mah mikanya kasadayana jalma henteu dipilih-pilih misalkan dumeh ieu mah misalkan tara salat tetep ku Allah mah dipikanya dipaparin rezeki kitu tah lamun teu aya ieu urang teu aya sifat non sifat-sifat Allah akhlak Allah tah eta teh di mana aya muka sapatul qulub da di dinya sok ribuhna sok bahayana seperti Kangjeng Rasul teh rahmatna Allah mata Kangjeng Rasul teh disebutna rahmatan lil alamin rek kanu bodoh Kangjeng Rasul mah kanu pinter kanu fakir kanu beunghar sadayana itu Kangjeng Rasul dipikanya tah teu dipilih-pilih ku Kangjeng Rasul bi ayyastaro ku nutupan Allah alal muznibina kanu darosa kabeh nah si maksudna ieu berarti maksudna bi ayyastaro teh berarti ngahampura maknana nya ngahampura maksudna teh nutupan Allah teh hampura kanu darosa ya wayah lama jeung hilim ala dolimina kanu dolim kabeh hilim teh nyaahan ya atawa teu gancang ambek mun batur salah teh teu gancang keuheung kitu keun we salah ge buat teuing isukan mah jadi halus gitu jadi bener tak gitu. Jadi nu salah teh tarawakan dipikakeun
eta nu hilim nya bandungan we heula bandungan kanu dosa teh nyaah tetep nyaah tah lamun aya sifat seperti itu berarti siap narima mukasafatul qulub ti Allah ya. Jadi kanu teu boga kanu teu boga dosa nyaah kanu boga dosa oge nyaah eta pan kasifatan Allah tah eta takhalluq bi akhlaqillah wa yaspaha jeung ngahampura Allah anil jahilina tina nu barodo kabeh dihampura ku Allah mah ya kanu bodoh masin bodoh seterang ngaji misalkan nya gitu tah dihampura ku Allah misal pan aya dosa nu dihampura sok sanajan salah tapi dihampura mana jalma bodoh anu sok ngaji eta salat nama misalkan salah salat nama beda can boga ilmu we salah soteh teh ku Allah teh dikitukeun maka dihampura ku Allah teh kasalahanana matak nu ngaji mah masing salah oge dina salatna eta pasti dihampura ku Allah naon sababna sabab pan ngaji teh hakikatna tobat nya hakikatna tobat ngasal ngajina ngaji ikhlas mantara ngaji misalkan hari pek salatna teh bener tah eta mah lain hampuraeuneun tapi anu ngaji mah sanajan salah ge dihampura naon sababna pan hakikat ngaji teh dihampura ya hakikat ngaji teh tobat jalma anu bodoh mah teu aya deui iwal ti ngaji ya sanajan rajin istighfar oge pan aya teu ngaji mah istighfarna oge sasar bingung ngamanan istighfarna oge dan teu ngajinya teu aya nu dipika nyaho naon maknana istighfar naon kumaha tingkah hate dina nalika istighfar jadi kitu jadi sing horeng istighfarna jalma nu bodoh mah ngaji jadi ketika ngaji teh memang atuh dipretelan dosa-dosana mata kan ketika riungan sapertos kieu teh pan malaikat rahmatnya nyuhunkeun hampura ka Allah Gusti hampura eta jalmi-jalmi anu nuju ngaraji matakan hakikatna ngaji teh dihampura wa yuhsina jeung ngaluskeun Allah ilal musiina ilal musiinanya ilal musiin ka jalma anu goreng kabeh nah jadi kieu teh wa yuhsinu teh Allah teh masihan kasayan ka jalma-jalma anu garoreng ka Allah gitu ya sok sanajan goreng ka Allah tapi dipaparin kasayan waktu salat kalah KHS misal tapi da waktuna dahar man eta teh dibere rezeki ku Gusti Allah pan nya kitu nya sok sanajan yu dur misalkan tadi salat Isya ka KHS waktu main hayang dahar mah isuk dibere rezeki ku Allah tah eta Allah tah nyaahan henteu ningali eta jelema boga dosa henteu mun teu ningali eta jelema dumeh misalnya rajin salatna bakalan dibere henteu teu kitu sugan kulantaran anjeun tara salat maka moal dibere moal bire dahareun saku aing misalkan kok henteu teu kitu wayar apa jeung welas banget atanapi nyaahan banget nyaah banget gitu Allah teh bi ibadillahi ka abdi-abdina Allah ajma'ina kasakabehna nyaah Allah teh ka jalma-jalma anu tos kapangaruhan ku akhlak Allah tah aya nyaah spesial ieu mah nya ka jalma-jalma anu tos kapangaruhan ku akhlak-akhlakna Allah anu tos kasifatan ku akhlak-akhlakna Allah seperti mana sifatan Allah teh hilim tadi ya jawad non berehan berarti lamun misalkan keur kumen keur koret tah eta sifat Allah berarti kitu sifat si eta hilim kanu goreng ge nyaah we halus aya misalkan ka tetangga kamari teu beunang ditanya ge misalkan geunaheun we kitu nya misalkan aya tetangga jemedud misalkan teu nanya-nanya acan ka urang teu matak jadi nyungkelik hate ieu teh halus we ka eta jalma teh sanajan eta jalma teh geus nyaho teh goreng ka manehna teh eta teh jalmi anu disebatna eta jalmi anu takhalluq bi akhlaqillah ya kitu tabiatna
tara goreng pedah batur goreng nya halus we manehna mah sabab naon bisa kitu sabab embung boga urusan sareng Gusti Allah kitu tah nya urusan jalma goreng ka manehna mah eta urusan manehna jeung Allah lain urusan manehna kitu tah nu pinter mah nya tapi lamun urang goreng ka manehna eta urusan urang sareng Allah kartos teh aya jalmi goreng ka urang pun antep eta mah urusan Allah jeung manehna ya gitu kan antep lain urusan urang atung kege pan aya imbasna eta teh ta anu jadi patokan pikeun urang mah misalkan batur goreng terus ku urang dibalas goreng ta urang aya urusan jeung Allah ye dina hate urang goreng ka manehna naon urusanana urang jadi milu goreng ka manehna ya sabab batur nu nyieun gorengna atuh sabodo teuing atuh batur bodoh sanes urusan urang ta eta mah manehna urusan jeung Allah nya cenah bejana mun dibere kadaharan teh misalkan sok dipikeun atuh kajeun eta mah urusan manehna jeung Allah bere mah bere ku urang kitu oh nya cenah mun dibikeun ka eta mah soalna sok dipikeun atuh eta mah urusan manehna jeung Allah naon sababna miceun rezeki ti Gusti Allah teu narima rezeki ti Gusti Allah eta urusan manehna jeung Allah bahayana kitu nya kumaha eta pan dihisab engke teh miceun kadaharan yang penting urang pas niatna teh halus nyata naon mere dahareun kade urang waspadanya sing waspada jangan sampai batur migawe alus ka urang tayeu ngaung bahaya ye ulah sampai terjadi batur migawe alus ka urang terus urang migawe goreng ka batur ieu urang aya urusan jeung Allah mun kitu leuwih double eta teh urusanana dibalas teu hade ku urang tah eta mah tinggal tunggu karuksakan eta mah tunggu karuksakan anu tereh pikeun urang naudzubillahi min dzalik jadi kanu goreng oge ulah goreng ya jalma goreng ka urang ulah goreng komo kanu tukang alus mah urang atuh ulah goreng ya mun goreng akhlak urang hate urang kanu sok gawe alus ka urang ieu teh saur pun guru ye gancang ruksakna dina hadis kursi diterangkeun dina hadis kursi aya katerangan jalma anu ngamusuhan ka kakasih Allah maka eta jalma bakal tereh ruksakna kumaha ditereh ruksakna teh teu mencek bahasa guru mah teu bisa naon diruksak pangkatna diruksak oge umur bisa pae cenah gitu ya jadi kitu nya dina hadis qudsi jalma anu ngamusuhan kakasih kaula saur Allah ta eta teh jalma anu sok migawe hade teh kakasih Allah misal ulah coba-coba nyeun keheul ka jalma anu mereka alusan ya ulah coba-coba maka saur dina hadis qudsi dihalalkeun pangeran ku Allah naon dihalalkeun di perangan ku Allah dihalalkeun artina kumaha maksudna menang diruksak eta teh ku Allah jalma nu kitu matak mun batur goreng ka urang terus ku urang misalkan dihampura eta sae maka batur tareh ruksak batur goreng ka urang ku urang dihampura ta eta teh nu batur anu ngaruksak ka urang tareh ruksak eta teh teu kudu didoakeun ku urangnya teu kudu didoakeun urusan manehna jeung Allah nanti kalau kita tereh ruksakna komo ngantegan ngahalangan ngahina komo menyesatkeun mah sing kade yang penting hadis qudsi mah kitunya jadi mun urang dibuka kana hate jalma ku Allah terus teu nganggo akhlak Allah maka urang bakal ripu saeutik deui nya saeutik deui paman sing sajalma lam yatasib teu kasipatan si iman bizalika ku itu anu tos ditutur eta nya pamannya lamun eta jalma teu takholuk bi ahlakillah kana maka kabuktian naon
itla'uhu ningalina itu siman kana hatena jelema teh eta fitnatan fitnah alaihi ka itu siman. Jadi fitnah jadina. Jadi lain hebat anu ditinggalikeun kana hate batur teh hebat. Mun teu tahuluk bi ahlakillah mah ai fitnahna naon misalkan aya teh fitnahna misalkan urang nyaho ieu di muka sapatul qulub ku Allah terus urang teh can tahuluk bi ahlakillah jadi ujungna naon jadi fitnah ujungnya aing teh atuh pan ladang Senin Kemis teh segala gitunya jadi ujungnya gitu ladang hol atuh teh pantes ujung-ujungnya kita tah jadi ngajual cai aqua we anu 50.000 jadi nah gitu ujung-ujungna teh kan li'anna zalika karena sanyana itu itla teh berarti ningali kana hatena jelema eta yu'addihi ngadatangkeun itu dalik kana itu siman ila ru'yatin nafsihi kana ningali dirina itu siman wastidomi amriha jeung ngitung-ngitung agung urusanana itu nafsi wal ujbi jeung ujub bi ilmihi ku kailmuan itu siman wa takaburi jeung takabur ala goirihi kalian itu siman tuh pan jadi kitunya jadina teh jadi ngarasa manehna teh naon ngarasa dirina alus jadina teh nya kapitnah teh tah ngarasa dirina jadi agung hayang dimuliakeun naon sabab nyaho bisa neruh gitu kan jadi ujub jadi takabur tuh nya jadi teh ningali diri agung wahada tah ari ieu kajadian teh huwa ari itu za eta adomul fitnati panggede-gedena fitnah astagfirullah ya fitnah badag ka urang bahayanya untung ieu urang teu dibere nyaho ku Allah teh kana sifat batur teh eta tanya supaya orang terhindar tina fitnah anu gede wa kana wallahu alam ngajengkeun ka mudah-mudahan ya jantenkeun hikmahnya ya saksana hikmah tacan rengse mudah-mudahan orang henteu ka fitnah dina sakur-sakur perkara kaistimewaan anu dipapari nanti Allah ka urang wallahu a'lam.